rumah ada Aput TV. Buka channel santai saja. Mau nonton apa? Bos, Nah, sih nggak ganggu wae tuh. mental lagu Bambung Hidup lah, mengharenaheun. Ngomong gitu. Oh, Oke, deh kerek ngingit-ngingit kala. Macana? bos, Eh, asa aneh deh kah? Suara tarompet siga suling euy. nah selain udah dengan teh saliwang, udah eces naker. Mun dengekeun suarana tuh. Nah, lain pan kuda wae ke didengekeun pan ketempo ku siling yo. Betul kan siga tarompet. Oh, suling babatuan si Patrick. Oh, si Squidward. Lieur si Kaput, dasar badar gaang. Wod. 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 Mana caplakeun teh sih? Nah, lain. Dewek nitah 2 minggu ke tukang. Enak karek datang. Tuh, tinggal di parena ge. Ngediramet ku susunut. Da balada. Nah, pan sing teh karek kamari nitah ka dewek teh. Kumaha sih? Udah lain mah isuk-isukna tengah poe. Jadi we katinggalan ngaluluh taneuh. Terus ai uing ka dia rek ngagawean naon? Darek naon deui atuh pagaweanan pan ieu geus diramet ku simut. Masa selain tahu ka dia? Tuangan cair itu. Heuh. Bae kagok ka dieu aing mah. Cai bae mana? Tuh, berarti ku ngasasat. Heeh. Ganggu wae. Capek tadi ya ngamusrik wae. Mat. Istirahat lah, capek Ayo, ngopi lah. Untuk dulu. Nani? Api! Api! Bes eta ilain naon kudu nuturkeun. Lah yang motorkan api atuh. Allah tuan di saung, udah hilang. Nya atuh. Mat. Eta orang saung mana? Bener malah. Ayo. Pakai baju lah, sareg-seug aing nepona ge. Neng, nama nuturkeun ka dieu atuh, jeung marerang jeung lobah hileud, lobah simet deh. Bosan atuh da api di bumi wae mah. Heuh, init ka moal atuh lain ka sawah ngarakeun api. Emang api masih acis gitu Kak Neng? Pan teu. Nada ka moal mah teu kudu mawa duit atuh, asal daek tempoan ka ditu, balik deui weh. Neng. Neng. Kah? Iya, Neng di dieu. Tuh nya dekah hama cek deke nutur ka dieu. Si api ya kan. Tuh teu bisa hama cek dekah. Ya, ih salah si Cikai. Aing gawean si Cikai. Ya, sia ka mana? Bukan teh payawak aing mah. Goblok ngerakkeun ka aing bayawak king. Kenaon sih ngupuk di dinya? Mun deuleu atuh pan ieu teh cai lain taneuh make jeung ngupuk sagala. Terus mana keur sosor-sodana naon di dinya? Nu bener iling mah ngomong teh. Aing keur digawe euy di Sikapur keur mendeurkeun cai. Api mah meni sadis kasih ate. Ya, salila pamenta api teu dilaksanakeun. Api mah tetep galak. Lain itu bener sawahna. Gini itu lega sawahna kamari ka uing minta tanah. Heuh pan deek ge teu ngarti singkai. Sangkilang sawah lega kieu, sangkilang juragan tanah mahana teh make jeung minta tanah ka manehnya.
Oke, kuing orang obrolkeun, uing rek kasih neng lah. Heeh, Jung. Hello everybody. Aa, nahan untuk kan neng kadieu. Udah beda ameuna. Kemanapun neng pergi, pasti ngame. Ih gembel. Gombal ayang eta mah gombal. Ayang-ayangan sia, bala, yuk. Ini dudupak deh. Pantes deh, ayeuna disawer. Teu bisa. Can waktuna. Meungpeung moal tarompet, Bos. Tarompet sia mah suling cek ge. Heuh deuleu atuh panon si lain. Dolo pan aing menang adalah aing. Cik dala atuh panon seling. Heeh, Bos, tapi biola, Bos. Tah mun eta dewek setuju. Pan kamari si Api teh nyengkeun tanah ning ka. Kan geuning ieu lega tanahna si Api. Pan kamari sore neng ge naon, amat tinggal nyandak 3 truk we ka dieu. Oh, berarti paham ayeuna berarti keur nyaeur tanah sawah ieu meureun nya. Sepertinya begitu. Cing kalinya nge-share seling. Tah sing Cep. Dek teh boga tanah teh kan sakieu-kieuna euy. Tepirangan 12 hektar. Terus kamari Api minta tanah keur naon? Lamun si lain kekeh gitu. Berarti Dodip teu sanggupan. Lain ku masalah teh sanggupna Api. Kan Abi mah teu ngarti ku jalan pikir Api. Karineang sing di Google Map. Ketik we warung apud. Tuturkeun ku siling. Masih lain kapud lieur. Bisi si lain teu percaya. Yuk urang tepoan jeung dewek. Nam. Tuturkeun dewek. Nam. Ti tungtung hilir. Nepi ka tungtung girang. Kabeh nu batur sing. Anu Api mana atuh? Tah ieu nu dek ah. Nah iya Pi 17 hektar teh. Teu salah. Sok ukur ku si lain. Teu percaya mah. Kecil Pi. Tong nyapirakeun sing. Boga sakieu ge tuh tempo seneng nepi ka gede gitu. Geus Pi kaharti eta mah. Keun ke dipangbawakeun ku Abi. Ayo guys lah, ayo orang pada mandi ke saung. Neng, bener geuning si Abi teh lega tanahna Peng. Nya lega tanahna. Tos neng matong hariwang pokona mah engke. Pas narosan, nya nak tanah. Serius, ah? Serius neng, udah gening ditungtung hilir tapi ka tungtung girang teh gening nu batur, lain nu Api. Dong, oi, ngos oi. Cai teh geus gede. Ngos ngagulidak. Ngos kulidak itu cai mah. Oh, Selain kunaon marurung gitu gering. Deka euy. Ngocung orang gawe deui ya. nah kunaon si Simat. Nyaom meriang di mah yuk. Duh, yang ke bawah duh. Nah si Simat kumaha nya. Mau dihancaan. Sing bari tuh hancana. Aing mah. Negering si Simat. Euing, Bukan yang dibawa ka dieu atuh gering mah. paeh, Bren. Urang ka ditu dengan si Api. Hayu. Yuk. Dinyahkeun gerak di dieu. Kumaha digawe teh kala kacimunu kieu? Weh, bantuan tong. Naon tinggal make ngadadahan teh. Cicing, ya sama batur bisa ledug. Deka euy. Salah ngomong euy. Ai Api keur naon di sawah eta? Pan ieu sawah Api mah. Teuh nya cek deke salah, jadi we dewe kanyahoan. Lembu pangadegan eta lembur nu asri Kacai nu bening ngahibur hate abdi Iya deh. Nuju naon di daria, Neng? Aduh. Si Cikai. Ngapun? Gung, anjing cilaka euy. Denungan datang. Wah, Untung aing tadi aku. Kumaha ngarame teh geus beres, Can? Pak Guru,
Acan angah sapasi deui. Atuh buru-buru bereskan jeung iya di aduh sekeluarga ya ka dieu. Gas gamplang, tinggal setik deui da. Siap urang rek baliknya. Jijik lah, liar. Lain cung. Era dek ku calon minantu kapangi we aing kuli sing. Bukan saha. Peka. Kulinya. Nya sagung cek aing oge. Ganeng selaing, da we keur buburu, keur nyapakeun selaing. Geus we rek kuli mah di aki aing pe. Di rumah ada saja